Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, geuning Abah tos dugi ka Taman Wisata Batu Kuda teh ieu geuning Batu Kuda teh ngan teu percis teuing siga kuda geuning tamat Abah teh ulah ngabobodohan anu sebut Batu Kuda teh ieu geuningan. Tah tuh aya nangka mah ku bajing mah tuh katingali. Tah Batu Kuda teh geuning ieu. Tah asli ieu mah katingali ku wargi-wargi Batu Kuda teh ieu geuning mun ngacegir anu ngacentul di Cikoneng teh ieu tah ka wargi-wargi kadulur-dulur anu ngaran Batu Kuda teh ieu lain bohong Abah nepi sampai tujuan. Nu penting mah sampai tujuan. Alhamdulillah ka wargi-wargi kadulur-dulur tah lamun hayang apah Taman Wisata Batu Kuda anu aslina anu ngajentul aya di Gunung Manglayang teh ieu tah tingali Abah nemongkeun Batu Kuda teh ieu tapi henteu percis Batu Kuda geuningan padah ieu we nu ngajegir teh wah lamun di tampolan mah meureunnan sakumaha gedena ieu Batu Kuda teh mun ngajegir kieu tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur lamun hayang apah Taman Wisata Batu Kuda tah Abah geus sampe ka Taman Wisata Batu Kuda ngan padah ieu sirahna katinggalna teh siga kuda tuh tapi lamun aya karajin mah nu pangalolana hog ukir sida jadi siga kuda tapi ieu mah karek mirip-mirip. Nah wargi-wargi nah Abah mah geus nyampi ayeuna mah ka Taman Batu Kuda tah ayeuna mah sing parotes we ka Abah tah ieu Batu Kuda teh sok karomen ka Abah nah Batu Kuda teh Abah mah geus nyampe gitu ngara Abah teh di komen ge bari ditonton. Alhamdulillah nu penting mah sugrep follow tah Abah teh ikuti alhamdulillah tah lamun Abah aya karunyana mah tontonan we video Abah ieu teh ngaranna Amang Tajudin Amang Tajudin urang Cibiru Hilir nu sahari-harina sok isalan endog asin ngan ayeuna mubuhan endog asin nuju awis jeung teu aya nu ngirimna liren heula we keun he Abah ayeuna mah erek atok-atokan heula ka taman wisata hayang ngonten sugan we kataji ku wargi-wargi kontenan Abah mun ditonton mudah-mudahan we Abah keur midari syariat pan sebutna ge syariat hakikat teh kedah diikhtiaran. Nah urang mah tingkatan syariat teh kedah diikhtiaran lamun hayang menang duit mah kudu rek digawe kudu rek didameh kudu rek dagang meureunnan kudu rek tani. Alhamdulillah geuning Abah oge biasa ngajelajah ka dieu teh meureun da waktu teh adalah uang. Abah teh ka dieu ka Taman Wisata Batu Kuda teh teu gratis teu gratis mayar bieu 25.000 tah kaduana Abah teh di dituna pan make bensin tah ayeuna da Abah capek haheo pasti meuli kopi. Tah mudah-mudahan we ka wargi-wargi ka dulur-dulur aya situasina aya ditonton video Abah aya kanyaah ka Abah karunya tah Abah rek diuk Abah rek dipoto di dieu tingali tah ieu ge sami nyebutkeun Batu Kuda teh ieu nah Abah dicalikan keun bae punten we bisi kakaruhun anu katoer-katoker ku Abah ulah hiri ulah dengki ulah jadi kanyaya Abah mah da niatna ge rek ibadah keun maraban anak pamajikan tah Abah teh kikieuan teh keun nyareat mudah-mudahan we wargi-wargi aya sertifikasina kanyaah ka Abah. Alhamdulillahirabbil alamin tah Abah mah panjang anu dicarioskeun mah aya dongengkeun ku Abah rek mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin Abah teh punten we ka wargi-wargi Abah teh mun ulang-ulang ngomongna teh da kabisana sakieu Abah mah da teu aya deui nu dicaritakeun mah kitu deui bah nepikeun bae ari kanyaah neng mah caritaan Abah mun diulang-ulang ge tongton we ulah hilap Abah teh diulang-ulang bah teu aneh deui cenah caritaan Abah mun eta deui hapunten geulis bageut pemuda pemudi Bapak Haji Ibu Haji Bapak Lurah Ibu Lurah Ibu Guru Bapak Guru mudah-mudahan sing dihapunten samulia kalapan bargi-bargi teh tah Abah urang minal aidin wal faizin musyafahah muwajahah di Taman Wisata Batu Kuda mudah-mudahan we da urang mah saling maklum ka para jami
anu paling ampuh teh senjata ibati saling pangampun, saling pangampuran jeung papada jalmi da urang mah sak tubing langit satengah jagat teh turunan Kangjeng Nabi Adam teu aya anu turunan nabi nu sanesna tah digelarkeun karunya teh tah ulah sok dogdag pasea lobah geuruhan ulah cawadankeun masing-masing urang mah mudah-mudahan we ibadah urang sing tampi Gusti Masjid tabah moal lami-lami teuing ka wargi-wargi ka dulur-dulur nu aya di lembur balayan nu aya di kota mudah-mudahan we wargi-wargi sing sarehat Abah moal panjang nu dipihatur video Abah teh kulantaran lami teuing lain lami tara aya nu nongton tara nepi ka tamat nongtonna alhamdulillah Abah teh mengucapkan jazakallahu khairan katsiro jazakallahu khairan katsiro mudah-mudahan kasayan ibu kasayan Bapak teh sing kenging kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.